Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya tepang deh sarang tata dan nami haja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Imah Anyar Kuring karya Elisano. Bulan ieu teu karasa geus nincak bulan katilu kuring nyicingan imah anyar teh. Nya anyar teh keur kuring nuturkeun salaki sakapeung masuk aya rasa kagok. Atuda kuring mah basa pindah ke imah anyar ieu teh estuning karigek, karidug jeung kari-kari liana. Teu cara lancek-lancek kuring. Hayang baroga imah teh maranehanana mah ngabelaan meureut dahar pake sagala. Sedeng kuring mah asa ngararinah naker teu nyaho mimitina salaki meuli imah sumawona marabotanana mah. Kabenaran milik kuring ieu mah meunangkeun salaki kanu geus imah-imah sorangan. Lain ngahaja mawakeun keur kawin, kuring nyaho. Da memeh kawin ge salaki kuring mah geus nyicingan ieu imah aya kana 10 taunna. Jeung na deui henteu sorangan. Jadi samemeh kawin ka kuring teh manehna salaki kuring teh aya nu manguruskeun nyampakeun nyaeta indung jeung adi-adina. Apan manehna mah digawe malah boga imahna ge tina hasil gawena anu cenah dijejehkeun ku dulur-dulurna. Sapoe, 2 poe, saminggu nya karasa karagokna teh. Padahal kuring geus satekah pola henteu ngagok-ngagokkeun maneh. Meureun kitu perbawana hate. Kuring teu bisa ngahenteu-henteu sora hate jeung rasa nu galecokna dada teu jempe semetku dibangbalerkeun ku gunem diri. Kuring nuturkeun salaki, kitu kuduna. Ari kakolot kuring mah encan kedah yen kuring rek pindah nuturkeun salaki teh. Cek pamikiran bisi ngarumaseun langsung ditinggalkeun mah. Jeung ka kuringna oge berat keneh kudu ninggalkeun imah kolot teh. Bubuhan kuring mah can kungsi pisan misah ti indung bapa. Kuring pindah. Encan ari pindah nyaan mah da can dianterkeun ngabring ku kolot jeung dulur-dulur kuring. Geus jadi kailaharan di kolot kuring upama aya anak anu pindah imah sok pada nganterkeun. Malah nu nganterna oge selain ti kolot jeung dulur teh oge tetangga. Resep puguh ge ngabring kana mobil dikonvoikeun. Komo bari mawa parabot rumah tangga mah asa nyaan pindahna teh. Biasa we di imah pindah teh sakalian jeung syukuran nyelametkeun. Nu dipalar sangkan nu anyar pindah betah, salamet, sehat, tingtrim jeung bisa nerik rezeki ti imah nu rek ditempatanana teh. Satuluyna mah dipungkas ku bala kecrakan murak tumpeng. Sedengkeun kuring apan encan kikituan teh. Can ngabring, can murak tumpeng, can encan we. Jeung na deui eueuh nu kudu dibawa. Nya parabot tea ngan syukuran mah teu kendat-kendat unggal poe oge saeutikna 5 kali najan ukur ku dua-dua kasalametan kabagjaan rumah tangga jeung dua-dua liana. Doa mah mayeng ti kuring jeung salaki kuring oge ti kolot-kolot jeung dulur-dulur sanajan encan karasa pelemna tumpang nu nyurungkeun doa kana ti koro mah. Barang-barang mah nungtutan dibawaan. Nyebut barang soteh dumeh aya jugrugna bae. Lain barang istimewa. Ukur pakaian kuring, pakaian salaki kuring, bawa kawin jeung kado-kado kawin sesababagi. Ngalalanyahan pindah teh mimiti namah ku kilir pangsarean. 3 poe meuting teh di imah kolot kuring, 3 poe di imah anyar kuring. Meunang sabulan lilana kikituan teh. Kuring karunya nempo salaki jiga nu tumamu cicing di mitoha. Meureun tuman di imah sorangan. Hayang sare karidug, hayang dahar kariam. Ari ieu teu boleh katempo ku mitoha. Tungtungna kuring ngelehan, teu kilir deui ka kolot kuring. Sakali-kalieun nganjang mun parang salaki pregawe, kitu ge teu terus meuting. Kolot kuring teu bisa magar kumaha, jeung na deui nyahoeun salaki kuring geus mimiti sibuk ku pagaweanana sarta boga kawajiban anu leuwih pokok, ngurus rumah tanggana sorangan.
Jadi nama pindah teh rencepan we. Dulur kuring, tatangga, teu dibejaan yen kuring geus pindah. Parang aya nu nanya iraha ngalih, kuring ukur seuri. Atawa sakalian tetangga nanya hayang milu cenah mun kuring pindah, kuring ukur unggek. Mohon, geus we kitu. Di imah anyar kuring aya nama ukur tiluan, kuring, salaki, jeung emak, indung salaki kuring. Mimiti kuring pindah mah aya adi-adi salaki katut salaki pamajikanana. Teu wudu imah nu karasa sepi keur kuring teh jadi haneuteun. Komo aya suan-suan kuring ti pihak salaki. Kuring bisa nyebutkeun rasa namu di imah salaki ku cara ngajak ulin barudak. Barudak teh bangun apetna keur ka kuring. Imah anyar kuring teh estu anyar sagala-galana keur kuring mah. Patempatanana, nu ngeusianana, katut pangeusih imahna nu geus maneuh pageuh. Sok rajeun aya pikiran yen kuring di dieu teh ukur nurut ka salaki. Kuring teu bisa kumaha-kumaha, jeung kuring teu nyaho kudu kumaha. Parabot nu maneh dina tempatna teu bisa diongget-ongget. Teu sing salah maranehanana mah da geus puguh di dinya dumukna. Nah kuring hayang mindahkeun, teuing. Kuring ukur bisa ngedalkeun kecap teuing, ngan sakitu-kituna. Kotakan sawah pipireun imah anyar kuring jadi sobat dalit kuring. Manehna nu remen dibawa cacarita, jadi batur genem simpeh hate kuring sabot nungguan salaki balik gawe. Sakabeh rasa jeung sora hate kuring kedal ka manehna kotakan sawah. Galeuh maneh taneuna leah neureuy sakabeh ucap kuring. 3 bulan nyicingan imah anyar ieu, kuring jadi boga gawe anyar. Kotakan sawah, sobat hate kuring, nu meh unggal bulan ganti rupa jadi kalanganan pangeunteupan tetep kuring. 1, 2, 11, 2, 3, 11. Kuring milang sobat-sobat kuring. Kabehna aya 11 kotak. Ayeuna sobat kuring geus beres ditanduran, kari hiji deui nu acan teh. Cenah kotakan nu eta mah bogana bahtalin, teu kaburu ditanduran eueuh nu migawena. Di antarana panyawah sobat-sobat kuring ukur bahtalin jeung Mang Ulis nu wawuh ka kuring mah, bubuhan Mang Ulis sok parang nyilang gawe di titah mangmulaskeun imah anyar kuring. Ari bahtalim wawuhna teh pedah ku emak sok dibere opieun mun katingali keur tandur atawa keur ngalalandak. Kuring nyaho kana istilah nyawah teh saprak di dieu bae di imah anyar kuring. Eta ge ti emak. Nyaho babut, nyaho ngarambet, nyaho tandur, nyaho ngalalandak jeung nuliana, kabeh ti emak mun keur ngobrol bari diukna dipan yang hareupan sawah sobat-sobat kuring tea. Beh ditueun kotakan sawah ngembat jalan gede. Deukeut pisan ka sobat-sobat kuring tea geus ngabaredega imah-imah anyar. Aya beja jangeun pagawe IPTN. Geus gegek, malah beh dituna deui ayeuna mah geus diadegkeun deui imah-imah anyar. Teuing keur pagawe mana-manana mah. Nu ieu mah can kacak-celakan beja. Lumayan bae keur buruh leutik mah. Sigana imah tipe 2 hiji ge geus kasup gaya, potongan imahna aralus, teuing kuat henteuna mah. Gagah ditempo ti kajauhan. Ti loteng imah anyar kuring tea tetempuan lenglang naker. Ka kotakan sawah, sobat-sobat kuring ukur kari tungkul. Ka komplek IPTN ge sarua. Sakurilingna dipipindingan ku pasir-pasir. Aya nu katelah gajah lange, jiga namah dingaranan ku ukuran panenjo, da nya mun disidik-sidik ti kajauhan kawas gajah nu keur ngalange. Tah, gajah lange ieu nu mipindingan imah anyar kuring kabeh ditueunana deui teh. Najan kitu teu matak ngurangan keendahan. Ruyuk awi koneng, imah-imah campernik nu ngajajar, jeung tangkal bungur deket kotakan sawah bahtalim, wuwuh manis, mawa rasa tingtrim kana hate nu keur simpe. Sora kolecer di imah anyar kuring nambahan kakelar. Sorana tingkercit, recet siga sora meri, matak nineung nu ngadenge. Sakali mangsa mah eta kolecer teh kungsi dilaan ku lanceuk salaki kuring pagar teh ngagandengan batur. Jep teu kadenge recet meri teh. Simpe sora. Ayeuna kolecer geus ajeg deui, sorana harus alus.
Kolecel mere tangara datang na angin mawa beja pika gumbiraeun ti dituna, suarana geus misobat ka celik kuring. Imah anyar kuring ngujur ngaler, panto pagerna ngahaja ku sorolok, dijieun kawas kandang domba, tina awi dipalang-palangkeun. Memeh nyicingan imah anyar kuring, jauh ti anggalna kuring kungsi nganjang ka imah ieu teh. Harita mah nganjang teh nganjang ka guru kuring, genepan kuring, Gandi, Yudi, Aep, Iin jeung Ais. Kuring teu bisa muka sorolok, leungeun uyup ayap, anak kacabak patok awi, neangan bel eueuh. Kuring keheul, patok awi diendag-endag, kolotok, kadenge suara kitu. Horeng eta belna teh disambung ku kawat kana kolotok. Kuring teu nyaho yen nu kitu teh kolotok ngaranna, nu sok digantungkeun dina beheung munding tea. Bray, nu muka pantos seuri ngamanggakeun guru kuring. Jalan liliwatan ke imah anyar kuring remen kateang kuno daragang. Jeung deui gemplekan imahna bisa keneh dibilang cukup ngacungkeun 2 dampa leungeun. Kitu ge nu opat imah macan aya nu ngeusian. Nu lalar liwat ukur nu boga imah di dinya bae. Mun sakalian hayang barang beli teh, wayahna kudu neangan warung di gang sejen di luar komplek. Ari peuting kaayaan patempatan di imah anyar kuring rehenaker. Katambah-tambah tempatna nu deukeut ka pakuburan Walanda, Kerkhof. Imah anyar kuring pernahna aya di tungtung komplek pangsisina. Kuring nutuman indek liher di tempat nu rame, salila 3 bulan nyicingan patempatan serupa kitu teu kudu ngarumas oge. Komo deui mun inget yen kuring di dieu teh ukur nuturkeun salaki. Kuring teu kungsi milu ilu biung dina ngadegna ieu imah, teu weleh nilam bae. Pikeun tetengger yen kuring geus dumuk di imah anyar kuring ieu, salaki kuring kungsi nyarita hayang nyieun rohangan deui, anu cenah itung-itung pangeling-eling dahupna kuring ka manehna. Rarancang wangunan anyar geus digambar beunang kuring, ngahaja gambarna gede alus-alus, leutik tapi nyari. Contona meunang nempoan tina majalah, terus direka-reka deui diluyukeun jeung pitempateunana. Meus-meus gambar teh dialak ilik, diteges-teges deui bisa aya nu kurang. Dihitung piwaragadeunana hamo leuwih ti saanu. Gambar digantungkeun tukangeun panto enggon, sina nungguan manjing waragadna heula. Soro mobil diburuan ngarandeg, kuring lumpat, noong tina hordeng. Kai diturun-turunkeun, teu lila keusik, semen, kenteng, triplek. Nuliana teu pati sidik. Geuwat kuring kaluar muru salaki datang. Eueuh. Mang Nana jeung Kang Uci keur nerap-nerapkeun kai kana suhunan. Trak-trak-trokna karasa asana kolan dada kuring. Geus aya 10 poena Kang Nana nyuguhan kai. Poe ieu kuring jeung salaki nyelang heula indit ka Bandung. Mang Nana jeung Kang Uci geus prak nerap-nerapkeun kai rek nyieun sosompang. Sosompang geus calangap ngarungkupan kaso-kaso. Tulang kaina sidik ka tempo ti handap. Gambar tukaheun panto enggon diakurkeun sosompangna jeung nu geus jadina. Beda, dina gambar kuring mah sosompang teh aya di tengah, sajajar jeung suhunan tepas. Sosompang Mang Nana mah di sisi, henteu nutupan tepas imah. Kuring nyamperkeun salaki nu keur diuk dina dipan yang hareup ka sawah, gideug. Gideug kuring geus kabaca ku salaki, manehna nuyun kuring ka enggon. Gambar nu naplokna panto lalaunan dilaan. Kapiheulaan, kuring ngaharewas ka salaki, manehna mesem. Sosompang suhunan nu ayeuna geus ngajirim hareupeun imah anyar kuring tegep sidakep. Gambar ditilepan, sel diselapkeun kana buku. Urang ngagambar deui, ulah sami sareng bumi nu dipayunnya. Salaki kuring ngaharewas. Imah anyar kuring geus mimiti ngadalit ngalemahna diri kuring. Gandi, Yudi, Aep, Iin jeung Ais teu kabejaan yen kuring ayeuna geus pindah ka imah kolotok nu kungsi diaranjangan baheula. Panon poe nu mencrong unggah kasorenakeun nutup lalangse paninengan kuring. Sorotna milu misobat ka sobat kuring. Nurman jadi pangentepan tetep kuring. Salaki datang.
Cek barea duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Imah Anyar Kuring karya Lisano. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nabi Harja pamit. Permios.